A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Dzalika aritu madzkur alladzi tegasna perkara dzukira parantos dicarioskeun alladzi min aqlihim nyatana ngadaharna itu ladzina annaro kana seuneu wa majeng perkara ba'dahu tetep itu ma sabada aqlihimun naro bi annallaha eta tetep ku sabab sayaktosna Gusti Allah bisababi annallaha tegasna ku sabab sayaktosna Gusti Allah nazala eta parantos nurunkeun Allah alkitaba kana alkitab bil haqi kelawan hak mutalikun ari bil haqi eta anu ngahubung binazala kana lapad nazala fakhtalafu tuluy beda-beda itu ladzina fihi dina alkitab haitsu amanu sakira-kira ngimankeun itu ladzina bi ba'dhihi kana sebagian alkitab wa kafaru jeung kufur itu ladzina bi ba'dhihi kana sebagian alkitab anu sejen bikitmihi ku jalan nyumputkeun kana itu ba'dhi nyata usi alkitab anu di kufuran anu teu diimani wa innal ladzina jeung saektosna jalma-jalma ikhtalafu geus beda-beda itu ladzina fil kitabi dina alkitab bidzalika tegasna kana alkitab wa hum jeung ari itu ladzina al yahudu eta orang Yahudi wakila sareng dicarioskeun naon al musyrikuna lafad al musyrikuna ari itu ladzina eta jalma-jalma anu malusrik fil Qur'ani dina ngobrolkeun tentang Al-Qur'an haitsu qala sakira-kira geus ngarobrol sahabaduhum sebagian itu musyrikun si'run kana lafad si'run ari Al-Qur'an eta siran wa ba'duhum takdira wa qala ba'duhum jeung geus ngobrol sawarehna ti itu musyrikun sihrun kana lafad sihrun ari Al-Qur'an eta sihir wa ba'duhum jeung geus ngobrol sebagianna itu musyrikun kahanatun kana lafad kahanatun ari Al-Qur'an eta perdukunan lafi sikokin yakin eta tetep aya dina karaguan khilafin tegasna perbedaan ba'idin anu jauh anil haqqi tina hak laisa sanes albirro eta kahadean non antuwalu yen madepkeun maraneh kabeh wujuhakum kana pirang-pirang awak maraneh kabeh majaz mursal min babi takil juju iradatil kul nu dimaksud awak tapi nu dibahasakeun wajah fi sholati dina salat kibalal masyriki ke arah timur wal maghribi jeung ke arah barat nuzila diturunkeun ya ayat rodan karena nolak karena ngabantah alal yahudi kana ka orang Yahudi wan nasara jeung ka orang Nasrani haitsu za'amu sakira-kira geus nyarangka itu Yahudi jeung Nasara zalika kana itu birro walakinnal birro jeung tatapina ari kahadean adzal birri tegasna anu ngabogaan kahadean wa qur'a jeung dibaca itu bir bi fatil ba'i kalawan dipatahkeun ba'na ail barro tegasna lapad al barro artina teh jadi jalma anu gawe hade man eta jalma amana geus iman itu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir wal malaikati jeung ka para malaikat wal kitabi jeung kana kitab ayil kutubi tegasna kana pirang-pirang kitab wan nabiyina jeung ka para nabi wa ta jeung ngaluarkeun itu siman al malakan harta ala hubbihi sarta cintana itu siman mahubihi tegasna sarta cintana siman lahu kana mal dawil qurba ka pirang-pirang jalma anu ngabogaan kekerabatan al qurbata tegasna ka para kerabat wal yatama jeung ka anak-anak yatim wal masakina jeung ka jalma-jalma miskin wabnas sabili jeung ka musafir al musafiro tegasna ka musafir wasailina jeung ka jalma-jalma anu marenta at-talibina tegasna anu nyaluprih kabeh wa fi fakir riqabi jeung dina ngabebaskeun pirang-pirang hamba sahaya al muqattabina tegasna hamba sahaya wa al asra jeung tawanan al muqattabin teh kan abid muqattab abid anu keur dicicil rek ngabebaskeun dirina keur nyicil wa qoma jeung ngadekeun itu siman as-sholata kana salat wa ta jeung ngaluarkeun itu siman az-zakata kana zakat al-mafrudata anu dipardukeun wa ma jeung ari kaol nyata lapad atta kan ngaluarkeun sarua
Qablahu tetep itu mah samemeh lapad ata zakat. Tah, lapad ata nu kahiji mah eta mah fit tatawu'i eta tetep dina ibadah sunnah, gawe sunnah. Ari ata zakat mah wajib, ari atal malam eta mah sunnah. Tatawu. Wa mufuna jeung anu nyarumponan kabeh bi ahdihim kana janjina itu man meruatan 5 man ngaraksa kana makna man. Idza ahadu di mana-mana jaranji itu mufun atawa kana man. Allah ka Gusti Allah winasa atawa ka manusia. Wasabirina jeung anu salobar kabeh. Musibah dijebarkeun itu sabirin al-madin tepan atas muji. Fil ba'sai dina waktu susah. Siddatil fakri tegesna bangetna kafakiran. Wadarroi jeung waktu ripuh. Al-marodi tegesna gering. Wahinal ba'si jeung dina waktu perang. Tasidatil kitali tegesna dina waktu bangetna peperangan fisabilillahi di jalan Allah. Ulaika ari itu man al-mausufuna tegesna jalma-jalma anu disaripatan kabeh bimaku perkara duktiro parantos dicarioskeun itu mah. Alladzina eta jalma-jalma sodaku geus balener itu ladina fi imanihim dina keimanana itu ladina. Awid di'il birri atawa dina mengakui kana kahadean. Wa ulaika jeung ari itu ladina hum eta ari itu ladina al-muttaquna eta jalma-jalma anu tarakwa kabeh Allah ka Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina he inget jalma-jalma amanu geus ariman ladina kutiba geus dipardukeun puridho tegasna geus dipardukeun alaikum ka maraneh kabeh naon al-qisasu qisos. Al-mumatsalatu tegasna nyarwaan atawa setimpal atawa persamaan fil qatla dina pembunuhan. Waspan dina sifatna wa fi'lan jeung dina padamelana lamun waspan mah identikna teh kana kajalma anu migawena wa fi'lan mah kana pekerjaanana. Al hurru ari jalma merdeka yuktalu eta dibunuh itu al hurru bil hurri kusabab ngabunuh jalma anu merdeka. Wala yuktalu jeung teu dibunuh itu al hurru bil abdi kusabab ngabunuh ka hamba sahaya. Wal abdu jeung ari hamba sahaya bil abdi eta dibunuh itu hamba saya kusabab ngabunuh ka hamba saya nu sejen. Takdina wal abdu yuktalu bisa babi kotlihil abda gitu. Mangga gitu. Atawa bisa babi kotlil abdi gitu. Wal unsa jeung ari awewe bil unsa eta dibunuh kusabab ngabunuh ka awewe nu sejen. Wa bayanat jeung ngajelaskeun naon as-sunnatu sunnah hadis anna dzakaro kana saektosna lalaki yuktalu eta dibunuh itu lalaki bihak kusabab ngabunuh awewe. Wa nahu jeung kana saektosna kalakuan tu tabaru eta direken naon al-mumatsalatu wajah persamaan fid dini dina agama. Jadi kieu kan dina ayat mah dijelaskeun wal unsa bil unsa. Awewe dibunuh kusabab ngabunuh awewe nu sejen. Bakal aya persepsi bahwasanna lamun awewe ngabunuh lalaki teu dikisos atau sebaliknya lalaki merdeka ngabunuh awewe teu dikisos. Tah mentak langsung ku sarih teh dibahas tah anapun tentang awewe merdeka ngabunuh ka lalaki merdeka ngabunuh ka awewe merdeka eta mah dijelaskeun teh dina sunnah dina hadis bahwasana lalaki ngabunuh awewe tetep dikisos. Ayeuna timbul pertanyaan mana atuh wajah persamaanana? Kan tadi ge kisos teh dina masalah mumasalah gitu tah. Mana tuh wajah persamaan karena itu beda jenis kelamina. Tah anapun wajah mumasalah nama nyata fid dini dina agama na gitu. Fala yuqtalu mangka teu dibunuh sa muslimun jalma muslim walau sok sanajan kabuktosan itu muslim takdirna walau kana abdan. Abdan eta hamba saya. Bikafirin kusabab ngabunuh ka jalma anu kafir. Walau jeung sok sanajan kabuktosan itu kafir hurron eta jalma mereka. Takdirna walau kana hurron. Faman mangkari sahasa jalma ufia dihampura lahu pikeun si man minal qatilina ti reng-rengan jalma-jalma anu ngabarunuh mindami akhihi tina denda dulurna anu dibunuh al maktuli tegasna anu dibunuh naon sayun hiji perkara bianturika ku secara yen ditinggalkeun naon al kisosu kisos minhu ti situ man watan kiru sayun jeung ari nganakirohkeun kana lapad sayun yufidu eta ngamaedahkeun itu tankir suku tol kisosi kana jatuhna kisos bil afwi kusabab dihampura an ba'dihi ti sebagian itu akhi wa min ba'dil warathati jeung ti sebagian ahli waris. Wa fi dzikri akhihi jeung eta tetep dina nyarioskeun lafad akhi
ta'atupun ari mikarunya da'a anu ngadorong itu ta'atub ilal afwi kana dihampura wa danun jeung merenyaho bi anal qotla kana sayaktosna pembunuhan layuk tiu eta temutuskeun teu ngagugurkeun itu qotla akhwatal imani kana persaudaraan keimanan. Jadi sok sanajan aya jalma geus ngabunuh tah dina masalah waris mah eta teh putus waris, putus nasabnya. Tah dina persaudaraan keimanan mah eta teh terputus. Mentar jadi ayat ta'atuf da'a ilal afwi aya mere mikarunya anu ngadorong kana dihampurana eta si pembunuh. Waman jeung ari lapan man mubtadaun eta jadi mubtada tarkibanana syartiyatun tur anu jadi syarat. Aw mausulatun atawa jadi mausul wal khobaru jeung ari khobarna fattibaun eta lapan ittibaun. Fattibaun mangka eta nuturkeun ai fa'alal afi tegasna eta tetep wajib ka jalma anu ngahampura. Ittibaun ari nuturkeun bil qatili ka si anu maihan ka si pembunuh bil ma'rufi kalawan ma'ruf bi ayu toliba ku secara yen nyuprih itu si afi jalma nu ngahampura hu ka itu si kotil bidiati kana mayar diah bila anafin kalawan tanpa kasar. Jadi kan lamun dihampura tetep kudu mayar diah, mayar denda si pembunuh teh. Tah tatkala narik diah na si anu ngahampura dulurna anu dibunuh tetep dina nagihna teh ulah main kasar gitu, kudu lembut. Wa tartibul ittiba'i jeung ari nyusunkeun lapad ittiba alal afwi kana lapad afwi yufidu eta ngamaedahkeun itu tartib annal wajiba kana sayaktosna anu wajib ahaduhuma eta salah sahiji tina itu kisos jeung dia wa jeung ari itu kaul nyaeta wa tartibul ittiba'i al afwi yufidu annal wajiba ahaduhuma ahadu qaulai Syafi'i eta salah sahiji tina dua pendapat Imam Syafi'i. Wathani sareng ari anu kadua tina pendapat Imam Syafi'i maksudna al wajibu eta ari anu wajib al kisosu eta kisos wadiatu jeung ari diat badalun eta sebagai pengganti anhu tina itu kisos palau apa mangka lamun ngahampura itu si ahli waris atau si akhih walam yusammi jeung teu ngangaranan itu si afi jalma nu ngahampura atawa akhi dulurna atau ahli waris ha kana dia fala say'a mangka auhna naon warujiha jeung diunggulkeun itu atsani gitu. Wa alal qatili jeung eta tetep wajib ka jalma nu ngabunuh adaun ari nyumponan lidiati kana dia kana denda ilahi ka itu si akhi atawa ail afi tegasna ka anu ngahampura wahwa jeung ari itu afi al warithu eta ahli waris bi ihsanin kalawan hade bila matolin tegasna kalawan tanpa nunda-nunda wala basin jeung kalawan tanpa ngurangan. Zalika ari itu ada zalika ari itu hukum al hukmu tegasna hukum al madzkuru anu dicarioskeun min jawazil kisosi nyatana bolehna kisos wala afwi jeung ngahampura anhu sebagai gegenti itu kisos alat diati netepan atas dia tahfifun ari keringanan tashilun tegesna kemudahan min rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh alaikum kamaraneh kabeh warahmatun jeung sebagai kanyaah bikum kamaraneh kabeh haitsu wasa'a sakira-kira geus ngaluaskeun Rabb Allah fi dzalika dina itu hukum walam yahtamma jeung teu mastikeun Allah teu ngawajibkeun Allah wahidan kana anu sahiji min humatina itu kisos jeung dia kama hattama seperti keun geus ngawajibkeun Allah alal yahudi ka orang Yahudi al kisoso kana kisos wa alan nasara jeung geus ngawajibkeun Allah ka orang Nasrani adiyata kana dia. Paman mangkari sasa jalma iktada eta dolim itu si iman dolama tegasna ngadolim si iman al qatila ka jalma anu ngabunuh bi an qatala ku secara geus ngabunuh itu si man huka itu si qatil ba'da dzalika dina sabadana al af ail afwi tegasna dina sabadana ngahampura falahu mangka eta tetep pikeun itu si mani iktada adzabun ari adab alimun anu pedih.
Hartina lamun geus ngahampura maka si kotil ulah make kudu ngabunuh si kotil. Da geus dihampura tetep eta jalma dihukuman jalma dolim. Sabab ari qisasna kan di berjalankeun oge ku petugasna. Mu'limun anu pedih fil akhirati di akhirat bin nari ku neraka au fid dunya atawa di dunya bil qatli ku cara dibunuh. Walakum jeung eta tetep manfaat keur maraneh kabeh fil kisosi dina kisos hayatun ari kehidupan ay baqaun tegasna ketetapan azimun anu agung ya ulil albabi he jalma-jalma anu ngabogaan pemikiran jernih zawil ukuli tegasna jalma-jalma anu berakal di anal qatila kana syaitosna anu ngabunuh idza alima eta di mana-mana nyahoan itu si qatil annahu syaitosna itu si qatil yuktalu eta bakal dibunuh irtada maka narima kacegah itu si qatil fahya tuluy bakal hirup itu si qatil nafsahu kana fahya tuluy bakal ngantep hirup itu si qatil nafsahu kana dirina paman jeung ari sasa jalma aroda ngamaksud itu si man qatlahu kana ngabunuh aroda ngamaksud itu si qatil qatlahu kana ngabunuh si man pasaroa mangka bakal karaksa itu pasaroa tuluy karaksa itu si man la'allakum supaya maraneh kabeh tatakuna eta tarakwa kabeh ngajarauhan kabeh al-qatla kana pembunuhan mukhafatal kudi karena sieun kana kisos kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut wallahu a'lam bissawab sadaqallahul adzim kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.